Hah, naon? Saya terpercaya aing kebal anjing terpercaya sia ka aing. Dibuktikan ku aing ayeuna tah ieu bodog teh da ngasah 3 bulan. Nepi ka bea ku aing. Pan aing meuli deui nu anyar sia teh. Tuh, tingali teterak kalengan aing anjing ieu bodog deh, seukeut ieu teh. Tuh, percaya kan ayeuna mah percaya ka aing. Tuh, aing teh kebal sia teh. Hei, naon eta sia? Nah, naon Pak? Naon? Ieu bodog asli. Ieu bodog seukeut teh ieu. Geus diasah apaan tuh ieu bodog ieu? Yang geus atuh geus diasah. Nah, emang kunaon Pak teu percaya? Sok atuh buktikeun. Hmm, ulu ruksak tong dipercaya penonton. Ieu mah bodog kodol, kodol anjing.